Lu nasa gede muning berarti siga kuring. Terus dari ayeuna urang teh masuk maca sholawat, ari maca sholawat ka saha? Ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fatabat minal badru mithlahu husniqma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Karena ada bu, rasa wah menyebutkan goreng berarti sentimen yakin. Terus di hade-hade dia sebutkan goreng kene wah gagabah bisa. Sholawat nangareunah dibacakeun ku ibu-ibu, komorana mun maca na eta dudah seredet nyur-nyuran teh bujurna teh aya ngan ngisi. Ku bapak-bapak mah panditeangan saata teh wah ieu mah kawinkeun jeung minantu cenah kitu tah. Halo sorana sholawat nah hade. Bapak-bapak sholawat nah hade. Sholawatna ka saha? Ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anu aya dina kalakuanna kalakuan saha? Iblis. Lain kalakuan Rasul. Sholawat ka Kanjeng Rasul ari kalakuan tuh matak awakna kulubna siga urang, awakna siga kuring. Kulubna siga kuring, awakna siga urang kitu tah. Eta Nabi Ilyas alaihi salam nanya ka si iblis salah sahiji pertanyaanna, naon iblis anu kumaha dipigawe pikeun ngancurkeun umat manusia supaya jadi ahli neraka. Di antara eta pertanyaan hiji nepikeun ka si iblis omat si Ilyas lamun kuring ngajawab kana pertanyaan anjeun ieu ulah dibeja-beja ka sasaha, sabab lamun anjeun dibeja-beja atuh ancur aing moal bisa deui, sabab pangruksak-ruksakna jalma bila mana geus kieu. Ieu mah senjata kuring paling mati. Tuh. Nya naon cenah? Kejangci heula cenah. Itu jangci heula cenah. Moal kuring geus ngajangci ngan maneh kudu ngajawab cenah. Jeung maneh moal bisa nolak tina teu ngajawabkeun pertanyaan kuring. Maneh wajib ngajawab. Jawab cenah naon? Perkara anu paling dipikaresep ku maneh. Senjata anu jadi andalan ka maneh. Ilyas sabenerna mah kieu. Ieu mah pagawean teh aya di kiai, aya di ajengan, aya di gegeden, aya di tokoh, aya di masyarakat ieu mah. Matak ieu mah aya di sararea, matak kuring omat-omatan ka anjeun supaya ulah dibeja-beja. Naon sia-sia bejakeun? Omongkeun nya eta Ilyas kuring teh sok napal kana hate-hatena jalma ngagereneng kana hate-hatena. Itu lamun ningali batur bener urang sok nyepelekeun kana benerna batur dumeh apal modalna cenah kitu. Siga urang genengnya geleyeung batur teu make motor nu sajana panu teu apaleun oh hebat cek batur teh kitu cek urang hebat di mana nganyok kitu. Sorana ge kredit tah eta senjata anu paling ampuh nu paling bikaresep ku si iblis. Datang kiai
Begitu datang eta kiai katingali aya jelema nu keur mapatahan tuh mapatahan jelema nu dipapatahan ku eta tokoh nepikeun ka ngalenguk kabeh ngadengekeun cek eta kiai kiai lain maneh teh sikeun heueuh we ngomong aing mah nyaho di imahna sok pasea we jeung pamajikanna sakitu tah eta mah aya di sararea nepikeun ka eta si iblis omat-omatan ka Nabi Ilyas ulah dibeja-beja. Naon sabab kalakuan eta mah cek si iblis teh Ilyas mata ngancurkeun kana amal ibadahna 70 tahun ibadah nu ditarima beak ku pagawean eta mah najan ukur sakali migawena lamun teu gancang tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah hati-hati. Nah, naon sababna pangna ayeuna si iblis ngawanti-wanti sapertikeun kitu sabab cek tadi teh ngadoakeun batur sakali sarua jeung ngadoakeun diri 1000 kali. Gitu. Lamun ngadoakeun sakabeh manusia dek mau hirup keneh nu iman nu hirup keneh nu geus maot gitu nu kafir sing jadi iman sing jadi Islam bahkan termasuk jin sing jadi jin anu iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala iman ka Allah iman ka Rasul tah eta mah sakali ngadoakeun kitu sarua jeung 10.000 kali ngadoakeun diri sorangan ku sabab gede ganjaranana maka ku si iblis dibere naon keur ngancurkeunana tuh hati-hati tak ayat ieu ihdinas siratal mustaqim ieu ayat doa ayat naon cenah ayat doa naon diri urang ka Allah gogorowogan nuhun Gusti muga Gusti maparing hidayah ka abdi sadaya muga Gusti nodohkeun ka diri abdi jeung ka sakabeh manusia tuh tuduhna ge teu kalobaan teu kasorangan nya naon sababna da cek tadi teh ngadoakeun diri jeung batur leuwih gede ganjaranna leuwih cepet diijabahna mah leuwih cepet dituduhkeun kana naon kana jalan anu benar. Nah ieu teh dibaca ku urang tiap salat sabab urang tiap salat maca Fatihah bila mana urang setiap salat maca Fatihah berarti urang teh setiap salat maca ihdinas siratal mustaqim lamun lohor 4 kali macana lamun asar 4 kali macana lamun maghrib 3 kali urang maca ihdinas siratal mustaqim lamun isya 4 kali urang teh maca ihdinas siratal mustaqim lamun subuh 2 kali eta teh keur anu kedul anu daek salat qobla jeung ba'da bageus lain deui ditambahan deui hitunganna ge maca ihdinas siratal mustaqim ieu geus loba kacida kira-kira geus diijabah acan ieu teh geus diijabah acan menta ka Allah dituduhkeun kana jalan anu bener geus diijabah acan kira-kira Allah kata di dieu si iblis teh atokeun teh itu atokeun naon sababna sabenerna mah Pak diri urang teh geus diijabah ngadoa teh geus diijabah contoh jauh teh Ustad Wawan urang mana ya asli urang dia Ustad asli urang dia dititah usaha masantren dititah ku masyarakat dititah ku sepuh ku sepuhna geura urang jelaskeun ya hiji jalma di lemur urang ini ka pasantren karena panitah kolotna lain ukur panitah kolotna sabenerna tapi gorowokna jalma nu aya di eta lemur ihdinas siratal mustaqim tiba-tiba diijabah ku Allah ngeun teu karasaeun da teu ngaji teh muncul jerojoy dina hate urang lemur eta budak hayang sina pasantren ke bila mana aya urang dieu masantren tah eta teh
jawaban tina doa urang dieu. Naon sababna? Sabab bila mana eta budak geus init masantren, engke eta budak bakal boga ilmu. Kira-kira balikna ka dieu dionang teu? Henteu nya. Henteu. Tapi datang deui ka dieu karena naon? Karena didatangkeun ku Allah. Sebagai jawaban tina doa urang dieu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Geus datang ka dieu ditakdirkeun ku Allah bro weh kawin mukim di dieu aya weh pangajian tah di dinya tah. Naon sababna? Sabab bila mana hiji jalma hayang jadi jalma bener tapi teu ngaji eta teh mustahil hukumna nepi ka kiamah ki moal kasoran. Tapi bila mana urang ayeuna ngadoa ka Allah hayang jadi jalma adu bener, tiba-tiba aya pangajian teu dipenta, teu dititah ku urang teh. Itu aya pengajian. Tah ieu pengajian teh jawaban ti Allah. Tiba-tiba aya ustad di lemur urang teu dionang-onang acan. Eta teh jawaban ti Allah. Naon sababna? Sabab teu jadi ngajina ge lamun eueuh ustadna. Jeung moal jadi atuh nyalametkeun ka urangna ge eta ustad.